Edisi Mulasara Kamar Teteh Santri Part 2. Tring. Alhamdulillah mulas nages beres 100%. Sok sanajan ieu teh masih keneh borela kulantaran can garing sempurna. Hayu welah ayeuna mah urang beresihan besti kulantaran poe ayeuna teh bakal datang kasurna. Siap-siap we ieu mah bakal gugurawilan deui sia besti. Heueuh tapi keun bae dan nanaon oge pasti aya resikona. Kunaon atuh cenah bunit meuli kasur teh henteu anu didusa. Ngarah henteu gugurawilan asup kana guha henteu kunaon besti ngarah rame we. Sugan we atuh menang tinu gratis anu didusan mah. Tah ieu si bunit keur ngaberesihan kaca anu kotrewok kabina-bina. Pokona mah ngaberesihan age make tanaga luar dalam ieu mah. Ku hesena atuh besti ieu teh. Dakot hayang bersih sajuru ge mani lila, tapi si bunit teh masih tetap semangat berusaha. Sabab boga keyakinan dina jiwana pasti bisa. Sok sanajan beunangna saeutik-saeutik, tapi tuh alhamdulillah bersih we. Kaca janelana geus herang ngagenclang. Lanjut we ayeuna mah urang usapan panincakana, ngarah bersih, ngarah seuseut titincakan teh. Da si bunit mah lamun aya barang anyar teh sok jadi sagala diberesan. Da ti kamari mah di mana teuing besti daek ngepel kamar ieu. Bubuhan we ieu oge rek aya penghuni baru apana. Singkat cerita geus beres we ngepel teh. Bari nuhuan si kasurna datang, hayu ah besti urang bari nyapukeun toko bulukan. Sok sanajan ieu toko tara dibuka, anger we ning ieu kebul mah ararasu. Nya kunaon atuh cenah bunit lain buka deui toko teh. Ning tah masih loba keneh barang nage. Heueuh lain teu hayang besti, ari geus da kudu ditungguan muka toko teh. Sedengkeun si bunit apanan sibuk naik turun tangga. Sibuk ku gegero, sibuk deui ku ngurus bubututan. Tuluy kudu konser apana. Ning tuh kalakot mapai kapipir besti beberes teh. Tadina saukur erek meresihan toko bulukan, jadi kot kalah neretela ning yeuh. Tah kitu emak-emak mah. Lamun posisi keur mood alus, pasti we bakal sagala dicabak, sagala diberesan. Tapi sabalikna lamun mood keur goreng, pasti we di imah teh pabalata. Aya nu nanya ge seungah nemalan. Alhamdulillah geus lalening we ning. Alah teu kuat cara rape besti, hayu urang istirahat heula. Sakot lali nu kieu bubukuan teh. Kulantaran peujit geus babeledagan, hayu we ayeuna mah urang jejelan heula ku sangu. Tring. Tuh geus aya we dina dampaleun. Deungeunana ge nanahaon besti jeung nu kararieu we ning ieu. Bismillahirrahmanirrahim hayu urang hablemkeun heula da ari pulang capek mah geuningan dahar jeung nanaon ge ngeunah we nikmat. Singkat cerita daharna geus beres. Jol we kirining aya telepon ti juragan pangmukakeun gebrang cenah. Atuh sorodot we ning ieu diseredkeun si pagar besi teh. Geus tereh nepi besti si teteh santri teh. Moal lila kurunyung we geura. Tuh cek engge naon torojol we datang. Alhamdulillah anaking dugi dirorompok kalayan salamet. Hiap ka dieu geura istirahat heula. Singkat cerita gajeleng we ka waktu sore ieu teh. Langsung we mikir kumaha carana eta lapis raksasa bisa naik ka luhur. Kasur sagede kieu kudu bisa ngapung ka luhur tah. Oke baiklah, sepertinya ini jalan satu-satunya besti. Ari pek teh saking ku gempeurna, sabat gugurawilan mangku kasur, nepikeun ka poho deui eta kamera teu dihirupkeun sia besti. Tuh kalah ka bagian setengahna we. Singkat cerita alhamdulillah kasurna geus aya di luhur. Langsung we urang bebeskeun ning ieu kana lawang kamar. Geus megeng deui ning ieu di dieu oge. Tapi